Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Raini Wulandari ti kelas 10 PSJ. Di dia abdi bade nyaritakeun kembali tentang Kian Santang anu judulna Babad Godog. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu gagah jeung sakti. Di Pulau Jawa teu aya hiji jalma anu nandingan elmuna. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeuheus ka Ramana. Dirina teh hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jeung jajanten, tapi teu aya nu bisa nandingan ngadangu putarna nyarios kitu. Prabu Siliwangi teh geuwat nyauran para ahli nujum karajaan, sugan aya jalma anu bisa nandingan keahlian Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana teh teu aya anu nembal. Teu lila teh aya aki-aki anu nyampeurkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, abdi bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan keahlian tuang putra. Eta jalma teh aya di negeri Mekkah, ngaranna Bagenda Ali. Ceuk aki-aki eta teh, saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Ceuk Kanjeng Prabu teh. Aneh pisan, samemeh ngajawab eta, aki-aki eta teh geus ngaleungit duka ngilesna ka mana. Ti harita eta teh Kian Santang teh teu ngeunah cicing, hayang geura-geura tarung jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka Rama Prabu Siliwangi rek intrit ka negeri Mekkah, rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana, anjeunna angkat ti pajajaran leumpang muru kalebah panon poe. Surup bubuhan jalma sakti. Leumpangna teh leumpang dina kulit cai atau luhureun cai. Gancang ti kulon gancang. Barang nepi ka negeri Mekkah, Kian Santang teh papanggih jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Kian Santang teh nanya, "Ki, cik tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ngan melongkeun heungkun nyidik-nyidik, "Saha ujang teh?" Aki-aki eta teh nanya, "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepang jeung Bagenda Ali. Cenah eta teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajanten." Kitu. "Yu atuh tuturkeun Aki," ceuk aki-aki eta teh. Kian Santang teh nuturkeun we. Kakara oge sabaraha langkah aki-aki eta teh ngomong, iteuk Aki tinggaleun, cing pangiokotkeun ujang, ceuk aki-aki eta teh. Kian Santang teh geuwat we, rek nyokotkeun iteuk aki-aki eta. Iteuk aki eta teh nancep di tangkal korma. Pas dicabut teh karasa pageuh. Kian Santang nyabut deui beuki tarik, angger we tetep teu kacabut. Kian Santang ngucapkeun ajian nyebut deui eta iteuk sakuat tanaga. Aneh pisan, lain iteuk anu kacabut teh tapi kalah sukuna ambleus kana taneuh. Unggal manehna nyabut teh saukuran teh kalah beuki mabes. Kian Santang teh geus ngoprot kesang. Iteuk eta teh angger teu bisa kacabut. Manehna curiga ka aki-aki anu boga iteuk eta teh. Enggeus digigir ujug-ujug aki-aki eta teh geus digigireun. "Saha sabenerna andika teh Ki?" ceuk Kian Santang teh. Aki saukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku andika teh, kaula teh Bagenda Ali." Ngadenge kitu Kian Santang teh sujud kana sampean Bagenda Ali. Manehna takluk sadar keahlian dirina teh saukur satungtung buuk dibandingkeun jeung elmu Bagenda Ali. "Kaula takluk di dirina hoyong guguru ka Bagenda," ceuk Kian Santang. "Heung, tapi andika kudu ngucapkeun sahadat heula, asup agama Islam," ceuk Bagenda Ali teh. Ti harita Kian Santang asup agama Islam, terus guguru ngulik bagian-bagian agama Islam di negeri Mekkah. Saenggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka negerina. Ku Bagenda Ali teh didiwian kalayan dibere pancen Kian Santang teh nyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Terus dibere barang nyaeta tasbeh jeung Al-Qur'an. Kian Santang mulang ka pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat anu ngagem agama Islam. Ari Rama Prabu Siliwangi teu karsangeun ka agama Islam, dibarengan ku prajuritna. Prabu Siliwangi teh ninggalkeun karatonna ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan, Garut. Ceuk di dinya anjeun teh ngahiyang ngaleungit tanpa wujud. Ari prajuritna mah minda rupa jadi maung. Sakitu wae ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.